Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoyong dikiaskeun nami Ade Yudit, hoyong diwaler ku Piti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Yudit, Ade Yuditnya jang aceng. Akang pami Ade Yudit mah yeuh nya kitu. Ade nama eta kalimah ajami, hartina lain bahasa Arab gitu. Jadi hartosna naon kalimah nu kitu mah tos janten ngaran we nya hartina Kang Ade we kitu tah. Terus ayeuna Yudit tah, pami Yudit nama sami eta oge jang aceng gitu. Akang Yudit oge eta teh ajami gitu, sanes di bahasa Arab, tapi siga nama lamun di tasrif mah kitu sareng dikias tiasa tina kecap naon cenah ari Yudit. Yudit teh segatna teh fiil mudhore kitu, tina audata yuditu tah aya gini Yudit. Nah audata yuditu, nah mujarod nama wadata eta dengan ku abi dipilari dina kamus teh wadata teh aya hartosna, berarti ieu kalimah teh ajami teh aya hartosna kitu lamun mungguh bahasa Arab mah kitu. Pami dina segi segatna mah fiil mudhore yuditu, terus dikias lamun dikias sama kieu yuditu yuditani yudituna tu ditani yuditna tu ditani tu dituna tu ditina tu ditani tu ditna uditu nuditu gitu. Jadi segatna teh Yudit teh sami eta teh fiil mudhore gitu akangnya. Tapi sok sanaos eta kalimah Yudit teh aya hartosna mungguh bahasa Arab oge, atuh mudah-mudahan we kitu akang dipasihan nami ku sepuh Yudit teh nya kitu, kusabab eta dimustak kitu tina fiil mudhore anu mana fiil mudhore teh nuduhkeun kana pagawean dina zaman eukeur atawa bakal. Mudah-mudahan atuh akang teh kusabab ngaranna dimustak tina fiil mudhore anu nuduhkeun kana pagawean dina zaman eukeur atawa bakal. Mudah-mudahan akang teh kadituna teh bakal naon, bakal pinangih jeung kabeungharan. Ieu mah meles doa we ti abdi, bakal pinangih jeung kabagjaan di dunya rawa akhirat. Sakitu adu tiasa dikapihaturkeun ka Akang Ade Yudit. Hatur nuhun tos ngomen, hatur nuhun oge tos masihan kanggo ngopi ka abdi. Salam ti santri Limbangan Kang Yudit, mangga wilujeng.